Sampurasun. Rampes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengieu dina kurang puasa ka 27 nya 27. Oke, ayeuna urang mapag hari lahirna Pancasila. Kunaon Pancasila dipeuring di kabuyutan Pancasila teh nya muatan deui tali paranti karuhun. Ya. Di kabuyutan aya ya, sumpah ya, dalam Pancanitri. Ya. Sumpah dalam Pancanitri pikeun dikukuh deui Pancasila anu ku para pendiri bangsa ieu tos dirumuskeun. Ku Mr. Muhammad Yamin, ku Bung Karno, Parjo, ya. Sadayana rumusan Pancasila nyoko kana Piagam Madinah. Ya. Naon ya, beda-beda agama, beda-beda keyakinan, uruk hiruk kauyunan, uruk hiruk berdampingan. Tak diurang ya sok aya simbol lokal. Ya. Namun dina pencaksilat aya silokana ku buah kawung. Ya. Tumpakana buah kawung haleungna diterapkeun kana Wangsit Siliwangi, diterapkeun kana Karatagan Pahlawan, diterapkeun deui kana Sabiluli. Ya, anu kudu apal nya. Yeuna naon runtuyanana. Ya. Sederhana. Ya. Tadi pidato Bung Karno nya. Orang Hindu di Indonesia tidak perlu menjadi berperilaku seperti orang India. Ya. Orang Islam di Indonesia ulah jadi paripola orang Arab. Ya. Itu orang Nasrani di Indonesia ulah paripolahna jadi orang Yahudi. Ya. Jadi karena akar budaya bangsa orang. Ya. Jadi ulah keanehan itu sudah aturan tutur ke sadayana upami nyoko karena dalam Pancanitri anu ti ya di Punul, di Cianjur ya di dalam area Wiratanu Datat orang mau kalaluas nya nuturkeunana we moal kuat naon sumpahna dalam Pancanitri kahiji nya kuring janji kana diri rek welas asih sakumaha Gustina. Ya. Kana diri kira ieu janjina lain ka Abah. Ya. Kuring janji kana diri rek welas asih sakumaha Gustina. Nu kadua kuring janji kana diri rek nuturkeun jalan ka Muhammad. Ya. Nu katilu kuring janji kana diri rek nuturkeun nya jalana tatapakan 14 manusia. Ya. Nu kaopat kuring janji kana diri rek nuturkeun karuhun nya anu teu patojaiyah jeung tatapakan 14 manusia. Nu kalima kuring janji kana diri rek ngarawatan tari paranti karuhun nya
tur dina ngahayek daya ngolah nagara naping natikna jaring rakyat sangkan wanoh deui ka Gusti. Ya, itu janji sumpah. Mana diri kata. Ya, da bongana orang mengkuku kabuyutan. Ya, bongana. Ya, untuk kuat launcatan we. Ya. Itu. Da kabuyutan mah eueuh kartu anggota. Ya. Ada anggota kabuyutan geger kau mana kartu anggotana? Ya. Dina mailing ya. Melarna Pancasila pikeun mikuh deui ieu nagara, bangsa nya jeung masyarakat nya urang kedah muatan. Ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan nya Hyang Maha Esa. Sana Hyang Tuhan nyatana Gusti anu tunggal. Ya, kade teh kalimatna lain yang dirinya tina Hyang. Ya, Tuhan Hyang Maha Esa. Tuhan ya Gustina anu tunggal. Ya. Ya. Kedua, kemanusiaan ya saha manusana bisa ngelaku keadilan jeung keadaban. Ya. Katilu persatuan Indonesia saha manusana nu bisa ngejikeun manusia ku kemanusiaan. Ya. Kaopat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saha manusana nu ahli jeung bijaksana boga ilmu hikmah teh saha. Ya. Tah anu kalima keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Saha manusana nu bisa ngadil. Ya, tong boroning jeung seluruh rakyat Indonesia bet kana diri wae urang geus hese. Bet ka keluarga wae geus hese. Bet ka warga wae bangsa komunitas. Ya. Nah, lantaran orang lebih loba mentingkeun kahayang diri daripada hayang Gusti. Ya, maka ngan hiji manusia anu bisa nanyakeun keadilan nya di muka bumi ieu nanti nya anu ngawaris. Ya, panungtung hiji deui Ratu Adi nu sajati nya Imam Muhammad. Ya. Teu aya deui nu tiasa nanyakeun keadilan. Ya. Orang menau ya. Karena diri wae sese ya keluarga nu sese warga ke sese kemudian bangsa nah, pemerintahan anu sah na yeuna ya da kudu aya ya pemerintah lamun teu aya kacau. Ya, aturan-aturan marawa karep sorangan. Ya, aturan tata negara mata masyarakatnya ku Undang-Undang Dasar 45. Ya, beda-beda paripola, beda-beda adatnya diwengku ku Bhinneka Tunggal Ika. Ya, tah ieu nu disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Indonesia teh Indonesia. Arti ya. Ya. Namun teu nyaah ka Indonesia berarti teu nyaah ka indung. Teu nyaah ka Ibu Pertiwi. Ya. Kan gitu. Profesor Gelir Indonesia. Ya. Ini Sunda, ini Sunda. Naon? Sunda. Ibu Pertiwi Indonesia. Minum sararea. Ya. Orang Sunda mah, orang mah nyebut inung kayak Ibu Pertiwi. Ya.
sagala papagon nya tetepon munculna tinu 5 di kabuyutan. Aturan-aturan 5. Ya. Pakem kabuyutan 5 ya. Pakemna silat 5 ya. Itu pencak silat ya. Jadi ulah poho kanu ya. Pokoknya nyeun saung teu ngawengku segi 5 ya. Juga congket bisa enggak? Bisa. Lain saung ngaranna congcot ya. Itu pantennya kanggo pangdede dina meling nya benerna Pancasila pikeun mikupuh deui ya persatuan bangsa Indonesia ya. Mun aya anu masih keneh ngaragukeun ya bag-bagan Pancasila geus tong aya di Indonesia ya. Geus tong aya di Indonesia neangan bumi nu lain planet nu lain gitu. Nah, ya tapi ulah ngerasa diri pang Pancasila nambah dijinten arti ya kudu di kajrokeun ya balik polana kumaha kan gitu. Menayan loyo kamu sebagai warga negara Indonesia lah ya mana harap seorang ya. Tata aturan di warga di masyarakat nyokok karena ya undang-undang dasar 45 anu muka di mananya sumpah ya. Kami bersumpah ya taruhlah Pancasila bersumpah karena diri bersumpah untuk berketuhanan yang Maha Esa ya. Sumpah ya. Kami bersumpah untuk ya nanyerkeun kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Kami bersumpah untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Kami bersumpah untuk ya melaksanakan musyawarah dan mufakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima, kami bersumpah ya, untuk melaksanakan keadilan sosial bagi saudara. Bersumpah. Makanya ikrarkeun Pancasila ya. Wakil kabuyutan. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Atur nuhun.